Ya ayyuhar rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak amma ba'du. Para hadirin anu kusim kuring dihormat, dulur-dulur seagama anu dimuliakeun ku Allah. Nganggo basa Sunda we nya, Pak. Puja sareng puji urang-urangkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu kalawan rahmat sareng karuniana. Alhamdulillah simkuring tiasa patepung lapung sareng masyarakat desa sana tah desa eta. Sholawat miwah salam mugi didugikeun ka junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos tong ngarobrol deui gandeng. Ieu culang-cileung teu rada big aduh. Kakarak saumur aing ceramah sisi balong. Para hadirin, satu acan simkuring cumarita peryogi dijelaskeun heula itu nu paling ditu katingalin teu Pak. Mun teu katingali simkuring bade diuk. Katingal ayeuna. Luh. Kumaha atuh da euy? Bebas. Tah geus kieu lah. Ngara itu katingal. Duh aing euy. Para hadirin, satu acan simkuring cumarita peryogi dijelaskeun heula yen simkuring mah Kang Ibing lain kiai, sanes ulama, lain ajengan, sanes ustad. Anu hadir di dieu ge pada terang teu kurang teu leuwih Kang Ibing mah ngan saukur bodor, pelawak, seniman, artis, bintang film. Heukeun bae da nya atuh. Ayeuna sok terjun kana bidang dakwah, kade bisi aya nu nyangka meureun we sok dakwah da baheulana masantren. Masyaallah salah tah. Simkuring mah teu kungsi masantren. Boro-boro tahun-tahun, bulan-bulan, minggu-minggu, wallahi teu sapoe-poe acan. Jadi ulah kaget lamun engke eusi ceramahna pasti bakal loba salahna. Tah lamun loba salahna tong dicararekan. Anu salah lain Kang Ibing, kajen kumaha ge nu salah mah jelas anu manggil. Nya anu manggil geus nyaho bodor der titah ceramah agama. Lamun ditanyakeun nah atuh maka daek apan dibayar. Tapi sok sanajan bari heureuy simkuring ka dieu boga harapan utamana keur adi-adi para pemuda urang dieu. Harapanna mah teu pira, sugan we bari lalajo, bari ngadengekeun, bari seuri, sugan sing timbul kareteg dina hate anu kieu ye. Eta si Ibing bodor daekeun jeung bisaeun dakwah, piraku aing teu bisa jeung teu kabita. Tah saha nu nyaho engke mubalik besar siga Aagim, siga Kiai Haji Zainuddin MZ, insyaallah lahir ti bobos. Teu cukup ku amin da kudu diajar. Masing amin-aminan ge ai marabok mah moal jadi sia ngabejaan we. Tah ieu keprok berarti sok aya nu mabok kieu. Tuh. Ieu keur adi-adi budak ngora Kang Ibing menganyurkeun lain pupujieunnya sok dialajar agama mah keur ngora. Da ayeuna mah ustad seueur, kiai seueur, pasantren aya, bapak ulama seueur sok dialajar. Lainna naon bisi kaduhung. Tak arasana mah ku Kang Ibing ye. Dalam mencacakan simkuring baheula masantren ayeuna geus jadi kiai meureun. Ayeuna mah hayang diajar agama teh geus teu kaburu. Pabaliut waktuna jeung neangan beas.
metak sok dialajar agama sing jero. Tapi ulah poho dialajar ilmu pengetahuan daya teh zaman kemajuan bisi tinggalin. Sok dialajar politik, sosial, ekonomi, teknik. Diajar tapi agama. Sok dialajar bahasa Arab, daya teh bahasa Al-Quran. Tapi ulah poho dialajar bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang. Dari teh zaman kemajuan bisi tinggalin. Ya Kang Ibing modaek cumarita kieu lantaran kungsi ngalaman hiji kejadian anu moal poho saumur umur tah. Saya ingat hiji mangsa si Ibing dipenta ceramah ngadadak di Australia Pak. Di hareupeun mahasiswa University of New South Wales Sydney. Anu hadirna bangsa profesor, doktor jeung mahasiswa salian ti anu muslim teh anu non muslim nage loba. Cing rek kumaha si Ibing bisa ceramah di Australia lamun teu beulul bahasa Inggris. Sabab dibere ceramah ku bahasa Sunda sarua jeung hayam nyarita hareupeun soang masing-masing. Taya aya nu moal poho saumur ieu. Kulantaran harita ceramahna ngadadak asa teu pira jeung singket ukur ngabahas teh Al-Fatihah. Eta ge teu tamat. Tapi aya hiji kejadian tanu moal poho. Saya ingat nerangkeun Al-Fatihah make bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise belong to Allah, the Lord of the creation. Ar-Rahmanir-Rahim, the compassionate, the merciful. Malik Yaumiddin, the King of Judgment Day. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and to you alone we pray for help. Ihdinas siratal mustaqim, please guide us to the straight path. Karek ge sametinya aya profesor bule ceurik. Lamun cek bahasa Inggris nama leweh. Teu naon atuh di pabaliut ieu. Barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka simkuring. Kulantaran harita ceramahna ngadadak asa teu pira jeung singket ukur ngabahas teh Al-Fatihah eta ge teu tamat. Tapi aya hiji kejadian tanu moal poho. Saya ingat nerangkeun Al-Fatihah make bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise belong to Allah, the Lord of the creation. Ar-Rahmanir-Rahim, the compassionate, the merciful. Malik Yaumiddin, the King of Judgment Day. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and to you alone we pray for help. Ihdinas siratal mustaqim, please guide us to the straight path. Karek ge sametinya aya profesor bule ceurik. Lamun cek bahasa Inggris nama leweh. Teu naon atuh di pabaliut ieu. Barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka simkuring Pak. Nanyakeun lamun dina bahasa Sunda mah pertanyaanna kira-kira kieu. Lur, naon dibaca ku anjeun tadi? Cek simkuring Al-Fatihah, ari kitu kunaon? Endah pisan. Saya mah yakin eta lain menang jelema. Dijawab ku Kang Ibing, memang lain menang jelema eta mah kalamullah, firman Allah, umul kitab. Panjang pertanyaan eta profesor tungtungna ngan hiji pertanyaan akhir nama. Cing dulur bejaan kumaha carana lamun simkuring hayang asup Islam. Allahu Akbar. Profesor Australia asup Islamna lain ku kiai ku bodor Pak. Matak dialajar. Tuh. Ye. Kada mah kanggo budak ngorah heula Pak. Diajar ilmu pengetahuan teh lain ngajauhan kana agama tapi leuwih yakin. Si Ibing mah yakin kana Islam lain cek ajengan, lain cek kiai lain menang neangan sorangan we Pak. Saya mah yakin, saya yakinnya. Contoh teu kudu jauh ieu. Mun teu lepat surat Yunus ayat 20 duka 30 tareangan we. Mun teu salah mah kieu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah ngaluarkeun anu hirup tinu pae.
wa yukhrijul mayyita minnal hayyi ngaluarkeun anu paeh tinu hirup, ngaluarkeun hirup tinu paeh, anu paeh tinu hirup. Ditanyakeun ku Kang Ibing ka Bapak Ajengan, ka Bapak Kiai, ceuk Bapak Kiai engke jaga di akhirat di mana geus kiamat anu marawat teh dihudang-hudangkeun deui tu geuning jelas anu hirup dikaluarkeun tinu paeh ceuk Ajengan. Tapi si Ibing lain hiji mangsa di leuweung Pak Kiai engke jaga di akhirat di mana geus kiamat anu marawat teh dihudang-hudangkeun deui tu geuning jelas anu hirup dikaluarkeun tinu paeh ceuk Ajengan. Tapi si Ibing lain hiji mangsa di leuweung Pak keur ulin ka leuweung ningali aya tangkal kai anu geus runtuh, geus paeh, geus koropok Pak, geus paeh we. Tina tangkal kai anu koropok eta kalaluar suung anu hirup. Allahu Akbar, anu hirup kaluar tinu paeh. Bener pisan Bapak. Cing sok lamun aya ajengan tolak, ieu bener. Anu paeh kaluar tinu hirup. Bapak o Ibu uninga tangkal karet Bu. Apa tangkal karet teh hirup leres? Ari geutahna mah barang paeh. Eta geutah karet kalaluar tina tangkal karet. Allahu Akbar, anu paeh kaluar tinu hirup. Bener pisan. Ceuk si Ibing bodoh si anu teu asup Islam. Sok wani saya mah tanggung jawab bodoh nu teu asup Islam sia. Islam sakitu benerna. Kang Ibing mah ditodong ku pesto moal pindah Pak. Agama moal yakin inna dina indallahi Islam tuh. Keur dia di barudak ngora sok dia diajar. Ulah memabokan lah. Bisi nyinggung-nyinggung seetik, bisi aya nu sok marabok, dia nu sok selebor. Kang Ibing mah beda jeung Bapak Kiai jeung Bapak Polisi beda. Bapak Polisi mah anak muda jangan mabok, itu melanggar hukum. Geus nyaho. Jawab Bapak Kiai, barudak ngora ulah sok mabok eta teh haram sumuhun terang. Lain kitu atuh budak ngora mah ye bisi rek mabok mah turut ajengan koboy. Budak ngora arek mabok jung tah kudu kitu eta ajengan ngaranna. Si Ibing wanian kajeun tanggung jawab bisi rek selebor rek mabok jung si Ibing tanggung jawab asal syaratna hiji tong kapanggih jelema ngan sakitu. Matak lamun rek mabok neangan imah kosong kunci sorangan ceuk si Ibing meunang mabok tong kapanggih ku jelema. Oh jelema eueuh nginum we. Awas tong kapanggih ku jelema nginum. Memeh nginum tanya heula aing jelema lain. Jelema kapanggih keneh entong sia ngabejaan we. Kecuali lamun kieu asup ka imah kosong kunci ceuk si Ibing meunang mabok meunang. Oh jelema eueuh nginum, memeh nginum tanya heula. Aing jelema lain aing mah monyet. Heuh sok atuh gerang ngarinu monyet. Mangga arareueut monyet anu ulah teh jelema. Ye lamun hayang mabok entong meuli PBK ganja minuman keras entong kasep lebar duit. Hayang-hayang teuing mabok mangke bubaran tina pangajian ieu praktekkeun tah. Bisi hayang mabok hakan teh kotok. Teu kudu loba teuing setengah emer ge insyaallah mabok. Jaba ku polisi ge moal dina naon. Mun ngagoler ditanya, kunaon je? Darti kotok Pak. Geus. Paling di polisi seuri da moal dibui. Teu acan mabok keneh ku tai kotok, cobian nganggo tai ucing sakaleng mah. Paros rada hasil sakedeuk. Nah, sia teh. Tuh. Ye buat adik-adik anak muda. Naon poho deui. Oke lah, sudah bingung aing mah. Iya bingung kakara dibobos ya, tangkal di bajuan. Bener dia mah taat pisan karena peraturan, kakara neuleuh aing mah tangkal di bajuan. Pika dibakutet. Nah ada teh di bajuan ge moal protes. Setengah harti urang dia mah duh. Lamun kacipta beungarna mun kudu ngabajuan kebon. Tah itu poho deui jadi nguruskeun tangkal atuh. Ayeuna urang ngumpul di dieu ngariung teh dina raraga Tasakur bin Nikmah nikahna Neng Lilis Sulistianawati sareng Cep Muhammad Latif Somantri. Ye urang darwakeun kedayana mudah-mudahan Neng Lilis sareng Cep Latif rumah tanggana sing untut raut sing lambat lambut
terang ibu lambat lambut. Ih, lambat lambut teh ari lambut teh lemesna tina beuteung. Urang Sunda baheula mah lamun nyeri beuteung teh teu raraos lambut. Ari lambat hartina lila. Jadi lambat lambut teh sing lila di luhur beuteung. Ahkeun bae kumaha kuring nah. Tah. Keur Lilis, Neng Lilis sareng Cep Latif, ye didoakeunnya Lilis jeung Latif pamajikan jeung salaki dina rumah tangga mah kudu jiga leuweung jeung maung. Lilis pamajikan dina rumah tangga mah kudu jadi leuweung, Latif salaki caroge kudu jadi maung. Jadi maung kumaha lain hartina Latif kudu gagauran unggal peuting lain. Ya naon ni pabaliut wae euy teh lieur aing mah. Ye ari maung teh raja hutan sato galak nu paling dipikasieun. Eueun nu teu sieunun ku maung. Tapi sakitu raja hutan sakitu galakna maung lamun manggih bahaya moal ka mana lumpatna nu aman pasti kaleuweung. Tah kudu kitu. Sabalikna leuweung moal wanieun aya nu ngadeuketan. Komo lamun ngasupan, lamun nyahueun di jerona aya maungan. Tah. Ulah nepikeun ka maung eueuh dahareun datang aing mah. Sok mangga baikeun heula abi taratiasa nyarita lamun ceramah pabaliut jeung dahareun. Tuh gitu dina rumah tangga mah kadeknya mata Kang Ibu moal aya nu wanieun asup kaleuweung lamun nyahoun di jerona aya maungan. Tah kulantaran kitu ayeuna Kang Ibing pangheulana arek makelan keur Neng Lilis panganten istri. Tos tereng ribut. Neng Lilis sebagai istri didoakeun ku Kang Ibing mudah-mudahan Lilis sing jadi awewe. Nya keheula tong wakasiri dengekeun heula atuh. Sing jadi awewe nu kumaha didoakeun ku Kang Ibing Lilis sing jadi awewe nu hade anu geulis. Geulis ceuk saha? Geulis mah kudu ceuk ajaran Islam, ulah geulis ceuk jelema. Da geulis ceuk jelema mah teu sarua. Geulis ceuk urang bobos cantang tu geulis ceuk urang India. Geulis ceuk urang India bawa ting goreng ceuk urang Amerika. Geulis ceuk urang Amerika bawa teuing ceuk urang Jepang mah goreng patut teu sarua. Kang Ibing kungsi ningali dina hiji majalah potret ratu kecantikan negro. Tah nya leung sirikeun berarti ngahina sia ka urang negro. Matak disebut ratu kecantikan ge cenah di negro mah panggeulisna loba pemuda negro nu kaedanan. Tapi barang ningali potretna Masya Allah si Ibing mah dibere ge embung lantaran naon geulisna ceuk negro. Ari nu hade mah nu geulis mah kudu ceuk ajaran Islam. Awewe nu kumaha nu geulis ceuk ajaran Islam nu hade awas ye Neng Lilis gampang tapi hese. Khairun nisa'i man tasruka ija absurta wa tuti'uka ija amarta wa takhfaz ghaibataka fi nafsiha wa malik. Ngan sakitu awewe nu geulis nu hade mah pikaresepeun lamun ditempo, taat lamun diparentah ku salaki, jeung bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki. Komo lamun keur eueuh di imah ngan sakitu. Sok mangga-mangga we mangga saepeun heula sok. Sok saepeun heula sok tenang we. Lamun ditempo ta ieu matak Neng Lilis, Ibu, Ece, Wa. Sok mangga-mangga we mangga saepeun heula sok. Sok saepeun heula sok tenang we. Lamun ditempo ta ieu matak Neng Lilis, Ibu, Ece, Wa.
Ari awe muslimah mah kudu ngagelis lain ulah lamun aya ajeng anu nyebatkeun tong ngagelis salah kudu ngagelis ngarah resepeun anu nempo saha anu nempona salaki ari aya nama teu dititah ge awewe teh geus ngagelis pipi didempul halis di mehongan bibir dibeureman ngarah resepeun anu nempo saha batur mata awewe aya nama kakarak dangdan namun rek lalajo layar tancap rek kaonangan arek ulin ka kota ngagelis ngarah resepeun anu nempo saha batur tapi di imah hareupeun salaki dangdanan masya Allah isuk-isuk buk ditalian keneh ku kabel kutang geus lada dah diri ka itu ka dieu wah rek kumaha salaki resepeun neuleuna gah yang motret ku Maryam ye bu pak apan ye lilis panggih jeung Latif ibu papenak jeung bapak akang panggih jeung ece modalna mah ukur hiji cinta henteu cinta mah hese bedog wae bedog moal asup kana sarangka lamun sarangkana ka ditu ka dieu wae teu daek cicing cinta ari cinta teh garis besarna dibagi dua hiji mawadah dua rohmah keun sakinah mapaneuri ari mawadah lahiriah bapa ningali ibu ibu ningali bapa ningali lahiriahna heula bapa ge ningali ibu aduh resep ningali bibirna resep ningali buukna resep ningali kulitna ibu ge kitu ka bapa aduh resep ningali jangkungna resep ningali kumisna resep ningali dompetna mawadah lahiriah udah kajian kasep ya dompetan mah keunana naon mawadah lahiriah tapi nu ngaranna lahiriah bisa robah kunaon robahna ku umur ku moneter bisa robah buuk nu tadina gomplok beki kolot beki curiwis lila-lila turun jiga anak manuk kulit nu tadina kenceng beki kolot ting rariut lila-lila juga dorok-dorok atah kacaian tadi mana mawadah geus robah ulah kaget lalaki mah sok pindah nempo mawadah sejen lain cek si ibing sok apana aya diisyaratkeun dina ajaran agama zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i dijadikeun lalaki mah cinta jeung syahwat ka awewe tuh ibu ece matak lamun salaki lamun caroge ngareret ningali nu geulis entong ngambek malah ibu teh kudu syukur alhamdulillah nuhun Gusti geuning salaki abdi teh normal keneh ye tibatan ke salaki hayo he ngareretan mebikang panreuwas menang ningali nu geulis menang sakali eta mati Allah anu kadua katilu tong diturut eta ti setan lalaki sakali we ningali nu geulis mah aduh geulis euy Allahu akbar geus menang tanu kadua anu teu menang mah di mana imahna nyata eta nu bahaya mah di mana mawadah geus robah supaya salaki henteu pindah geuwat gantian ku rohmah ku kanyaah lamun geus katalian ku kanyaah catet moal aya lalaki nu nyeleweng ti pamajikanana moal lah lain ceuk batur tah si ibing Kang Ibing mah jiga Korea kieu ge bintang film pak lamun keur syuting film ibu eta nu ngaranna awewe masya Allah ti mimiti anu meujeuhna cetrokeun nepi ka meujeuhna talapungeun aya loba anu bogoheun ka si Ibing loba si Ibingna komo jujur we lah tapi di dinya aya rohmah ti pamajikan anu nalian sia bogoh ka aing pedah we aing keur boga duit aing teu boga duit mah cantang tu sia daekeun aing ras teh ingat ka pamajikan teu boga duit dia manganyukeun rokok ka warung balik deui ka imah sia bogoh ka aing keur sehat aing teu sehat mah gering mah cantang tu daek ngurus pamajikan masuk angin ngemangrokeun balik deui ka imah salah sahiji ciri lamun lalaki geus katalian ku rohmah di mana-mana lalaki mah sieuneun ku pamajikanana sok tanyakeun kajeun kumis segede galengan hui lah sieun ku pamajikan mah lain sieun dicabok lain sieun ditampiling bu sieun leungiteun kanyaah Kang Ibing mah dimusuhan paribasana ku koboy 1000 wani keneh dimusuhan ku inung budak hiji di imah teu tenang hirup sok rasakeun pak lalajo televisi celenge teu ditanya dahar sorangan teu dibaturan coba kan untung we imahna leutik jadi mun musuh teh papanggih deui tereh wawu mun gede mah riweuh
mata turutan tah Latif Lilis rumah tangga mah juga Kang Ibing 35 tahun rumah tangga jeung pamajikan alhamdulillah sarege patongong-tongong Kang Ibing nongongan lalangit pamajikan nongongan dipan dah geus budak motong seuring moal kapikir sia tah patongong-tongong urang teh tuh kekara kapikir heueuhnya cenah tuh menyenangkan bila dipandang tak kemudian anu kadua awewe anu hadema taat lamun diparentah ku salaki asal parentahna tidak melanggar ajaran agama Islam ari melanggar ajaran agama mah ulah neng geus jadi pamajikan akang rek pindah agama wayahna we neng kudu milu entong inna dina indallahi Islam sanyana agama nu paling dipiridau sisi Allah adalah Islam. Kang Ibing menyebut kieu teh lain naon eta mah loba jurig nyiliwuri diolok ku supermi pindah dibibita ku pagawean pindah montong Islam yang paling benar mun aya nu ngajak ojok teu balik kitu teu ngabejakeun ka kiai kasih Ibing urang pek-pek tuman ye Pak taat lamun diparentah biasana kade ye neng Lilis Cep Latif ari awewe anyar panganten mah taat wae ka salaki da anyar panganten cing geulis pangyarakeun sepatu AA deregdeg bari ogoan hing sayang ambilin rokok durug-dug bari nyampeurkeun da anyar keneh engke anak geus genep mimiti siaman tanggung cing mah eta kadekeun rokok teh na teu kadeleh kokod keriweuh tuh nyebutna ge kokod ih cokot teh ku sorangan ye ai keur anyar panganten mah komo keur bobogohan malah loba nipu rek awelek lalaki sok keur bobogohan mah sabeca jeung kabogoh hayang hitut gede empet-empet ditahan daerah engke mah anak geus genep dihajakeun tah sia ubar nyeri huntu kitu tak keun ka mana we ceramah malah taat lamun diparentah nu katilu awewe nu hade mah bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki komo lamun keur eueuh di imah sabab ngaran salaki sok kabawa ku pamajikan ayeuna ye Lilis nikah jeung Latif entong kaget lamun diserebutna Ibu Latif Latif bager Lilis cerewet kabawa eta Latif cerewet pisan ibu eta tah saha eta Ibu Latif nyaho Ibu Latif Latif bager Lilis pedit anggrek kabawa meni pedit pisan ibu eta tah saha eta Ibu Latif tuh Latif mah insyaallah moal mamawa ka Lilis sugan ceuk batur teh meni galak bapak eta tah saha eta Palilis ahna maka jeung Palilis anger we Pa Latif jawab Palilis teu pugu-pugu tuh bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki mata kudu apik pamajikan mah da di urang mah kadang-kadang sok salah cerewet kabawa eta Latif cerewet pisan ibu eta tah saha eta Ibu Latif nyaho Ibu Latif Latif bager Lilis pedit anggrek kabawa meni pedit pisan ibu eta tah saha eta Ibu Latif tuh Latif mah insyaallah moal mamawa ka Lilis sugan ceuk batur teh meni galak bapak eta tah saha eta Palilis ahna maka jeung Palilis anger we Pa Latif jawab Palilis teu pugu-pugu tuh bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki mata kudu apik pamajikan mah da di urang mah kadang-kadang sok salah si Ibing jadi ketua RT pamajikanana mah pamajikan si Ibing we ai di urang mah lain Kang Ibing jadi ketua RT eta pamajikan diserebutna Ibu RT meni asa leuwih RT tibatan RT eta pamajikan nepi kacap oge di bawah ku pamajikan eta nu salah ibu pejabat sok asa leuwih ti pejabatna tah eta nu ngaco mah jaga ngaran salaki antar lain ngajaga mah teu kudu jauh-jauh tah ieu duh aing mah ngomongkeun batur ngajaga biwir kunaon Kang Ibing nyebutkeun kitu di luar negeri mah anu sok loba ngomongkeun batur teh ibu-ibu di luar negeri mah ai di urang mah sarua bari balanya bari ngasuh budak bari arisan ieu lamun teu ngomongkeun batur ngadadak jeding ieu sagala dicaritakeun tatangga nyeun imah loteng sa RW ngomong kabeh tatangga ganti mobil sa RT nyararita nu paling hebat nepi ka nyaho ka nyicil-nyicilna